Barudak apal teu? Tah ayeuna abi arek nyampakeun si Kakang. Ieu abi arek masak sambel we nya, kapan rencang nama boga eta lauk nu pamere ti tatangga teh. Sok semangat udah lamun bagian nyamel teh. Tinggal direk teu semangat kumaha gagaduhan ieu mah. Jimat mutu keramat teh ya. Lumayan atuh da tamah-tamah teuing lamun si Kakang eueuh di imah jadi nyai teh aya cepengeun. Moal pati rindu teuing ejeung manikuat keung. Lamun sakalian si Kakang eueuh di imah teh. Kadewe ulah kabaritanya soalna ieu mah mutuna mahal hese desainna ge desain internasional meunang meulina ge improt ieu mah. Saking kumaha ngaheulakeun meuli mutu ieu teh nyai ge kot teu kabeuli wadah sangu. Wayahna we ieu teh ngawadahan sangu ge kot kana keler. Nya daripada teu diwadahan mending keneh manfaatkeun we nu aya. Keler-keler wae ge keun we lah nu penting mah diwadahan. Tapi ketang lain teu boga wadahnya piraku sekelas Mila Maulidah kot teu boga wadah sangu. Boga wadah mah aya ember, aya jolang, aya baskom tuda pirakunya sangu samenel kot diwadahan kana jolang. Tah sanggeusna sangu diwadahan teh ieu lanjut abi ngagoreng cabe. Cabena sateu acan disamel teh sok digoreng heula supados ngeunah gurih-gurih nyoy. Kabayang teu menikot nikmat samel goreng jaba amis lada. Pokona mah eta mah geus favorit nyai pisan. Si Kakang ge menikot kameumeut nu tadina teu beuki ayeuna mah jadi beuki. Tapi ke heula rada teu ngeunah ieu teh kana hatena teh. Pajar teh si Kakang ngomong geura dina kontena kieu. Sabenerna si nyai bisaeun masak teh di papatahan ku Kakang. Sia podol boboro mamatahan. Eta yeuh ti heula nya pernah ngagoreng enog nu kahiji mah pangset ku uyah. Terus nu kahiji mah pohoeun geura teu diuyahan menikot tiis. Terus ti heula oge pernahnya rencang geus nyampak pokona mah geus siap we. Giliran arek mawa sangu kapan si Kakangnya anu nyanguna teh eta mah geura teu dijetrekeun si Magicomna teh teu dikanakukeun. Atuh beas kene can asa kapaksa we era-era oge nginum kejo ka tatangga. Tah eta teh gagarana mah kalakuan si Kakang tanu mantak abi nginum kejo ka tatangga teh. Biasa da kieu ari hareupeun masok sok polos osok watados. Manikot hayang ngabanting ieu ku mutu kana beungeutna.